Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sateacan urang ngabandungan pangnenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Kersa Turido. Dumasar serat Rasul Paulus ka Pilemon pasal 1 ayat 1 dugi ka 25. Sareng nas dujanten puseur panglenyepan urang nyaeta ayat nu ka-14 anu unggalna kieu. Nanging kaula taya seja mawa karep bisi anjeun teu satuju. Da kahayang mah anjeun midamel kasayan teh ulah ku karana dipaksa ku batur nanging ku karana suka pribadi. Para mitra, waktos urang murang kalih keneh kanggo milampah sahiji hal nu sae tur leres teh sakapeung mah kedah dieneng-eneng heula ku naon-naon nu menarik nu mata kataji. Sabalikna supados teu milampah hal nu awon jalmi kedah disingsieunnan. Saur urang deungeun mah aya istilah carrot and stick. Letterlek dihatorskeun wortel sareng gegendir atanapi paneunggel. Wortel diibaratkeun hadiah, gegendir atanapi stik paneunggel ngagambarkeun hukuman. Da murang kalih mah kedah kitu dieneng-eneng sareng disingsieunnan heula supados nurut. Tapi upami urang tos sawawa, tos dewasa masa kedahna teu kitu deui. Malar sadayana ngalakukeunana ku kersa sareng ridho. Para mitra, Kapilemon sareng jamaah nu sasarengan anjeunna, Rasul Paulus meperih aranjeunna supados janten jalmi-jalmi nu dewasa dina iman. Rasul Paulus mundut supados aranjeunna kersa nampi deui Onesimus jalmi nu kapungkur dianggap taya hartosna. Onesimus tos ngalaman kamekaran sareng parobihan nu luar biasa hebat. Rasul Paulus oge yakin Pilemon sareng jamaah nu sasarengan anjeunna oge tumuwuh dina kadewasaan iman. Kumargi kitu sanaos Rasul Paulus kagungan posisi nu tiasa maksa aranjeunna supados nampi Onesimus nanging anjeunna teu kitu. Rasul Paulus hoyong aranjeunna midamel kasayan teh sanes karana dipaksa nanging ku karana suka pribadi ku kersa turido sikep kieu janten tanda kadewasaan iman. Para mitra, pangalaman Rasul Paulus, Onesimus sareng Pilemon janten piwulang nu kaajen pisan kanggo urang. Di Rasul Paulus urang diajar kanggo teu sakarepna ngagunakeun kawasa. Ti Onesimus urang diajar yen parobihan teh nyaeta sahiji hal nu biheung janten pasti. Ti Pilemon urang diajar perkawis kasayagian ngarangkul deui. Ti aranjeunna urang diajar pikeun milampah eta sadaya kalayan suka pribadi, kalayan kersa turido. Teu kedah deui nganggo carrot and stick, teu kedah deui dieneng-eneng ku hadiah atanapi disingsieunnan ku hukuman. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti ku kaluangan nu parantos dipaparin ka abdi-abdi sadaya kangge ngalenyepan pedar patali kasadaran diri dina milampah kasayan. Sadayana kedah ku suka pribadi sanes kapaksa tapi kersa sareng ridho minangka ciri kadewasaan iman. Pamugi panglenyepan ieu janten berkah kanggo abdi-abdi sadaya nu ngiatkeun sareng nyeuketan iman abdi sadaya dina ngalarapkeun pangandika Gusti. Dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus, abdi sadaya neneda. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun ka nu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulubiung dina ngemasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.